Nu akhirna kumaha lamun teh mah urang ibadah ngadoa, ibu enjing-enjing pada subuh ngadoa. Terus salat duha ngadoa. Lohor ngadoa. Asar ngadoa. Maghrib ngadoa. Isya ngadoa deui. Witir ngadoa deui. Nusok salat tahajud ngadoa deui. Ngilu pengajian amin deui ngadoa deui sabar kali teh dina sapoe eta urang ngadoa ka Gusti Allah. Eta doa teh diijabah henteu. Aya nu diijabah, aya nu henteu gitu. Tapi ijabahna doa ti Gusti Allah teh lain kulantaran doa. Hanya Allah we eta mah. Tapak damel Allah ijabah kana doa urang, lain lantaran doa. Da teu sakedik jami anu sok ngadoa tapi teu diijabah ku Gusti Allah. Da ieu teh sadayana teh ngadoa ka Gusti Allah hayang beunghar tapi Gusti na teu beunghar abdi teh. Tapi untung ngadoa we ngapoe angger we ngadoa teras-teras ka Gusti Allah. Ya. Non margina urang ngadoa bari teu ngarti teh sabab doa teh ibadah. Janten ibadah teh sanes hungkul salat. Lain maca Quran hungkul. Sanes hungkul ritual ternyata ngadoa urang ngangkatkeun panangan eta teh ibadah ka Gusti Allah. Nu mawi urang nyungkeun ka Gusti Allah wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. Allah nu nulungan sabab sadayana ge ieu teh kersaning Gusti